Assalamualaikum dulur, salam burubaya, salam dunya. Tepang deui sareng tata dan demi harja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda. Judulna Haleuang Indung, karya Edi D. Iskandar. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Geus kolot mak teh jang, geus mejehna reureuh, geus manjing ngahenang-ngahening, geus mangsa ana sare tibra, geus merenah mun hirup ngan keur ibadah. Lain teu hayang siga nulian, nyakolakeun hidup nepi ka jeneng. Lain teu nyaah siga nulian, mun rea pamenta hidup teu kacumponan. Hidup ge meureun surti, sabaraha pangasilan bapa, mangsa kerja meneng keneh. Naon nu kudu diarep-arep ti bapa hidup, kabisa ukur ngabeca. Geus capek mak teh jang, ti isuk nepi ka sore, ngider bari ngelek dagangan dina aisan, nanawarkeun bari ngahelas. Paradeh awug lupis. Mun seug panon poe mentrang, mak luut leet kesang. Mun seug hujan ngagebret, mak ngiuhan bari ngahodhod. Beuki dieu langganan beuki ngurangan, berudak leuwih resep jajan baso jeung roti. Sakapeung mak teh sok ngangres, mun seug meunang ka nyeri. Hiji mangsa mah aya budak ngarenghik, hayang meuli lupis, ku indungna dihulag. Budak teh teu sirikna diseret. Padahal mak teh geus ngudar aisan, neundeun dagangan, rek ngaladangan. Tapi ukur hanjelu, barang ngadenge indungna ngagendeng hareupeun emak. Teu kenging jajan sambarangan, Susi. Awasnya, saur mamah naon. Engke we sonten ku mamah dipanggeulekeun roti kiju teh nya. Teu kenging nyiar-nyiar pepanyakiteun. Mangkaning aya teh apan keur usumun taber. Emak ukur bisa ngaheruk, netep awug jeung lupis. Jung dagangan nu berat teh diangkat, diais deui. Ngalengkah dadalig degan, ninggalkeun budak nu cerikna beuki tarik. Si panon emak nyelangkrung, kasedih ngahiji dina sora dareuda. Paradeh awug lupis. Haleuang emak, haleuang lalakon hirup. Lengkah emak, lengkah kasusah. Hampura emak jang. Mak teh estuning teu boga raja kaya wariskeun ka hidep. Warisan teh kolot emak ngan warisan kateuneng ludeung yang hareupan hirup nu dihurup ku ripuh. Ti keur budak emak mah geus diwara hirup tina buburuh. Buburuh ngasuh, buburuh nyeuseuh, dititahan ka ditu ka dieu. Mun keur ngasuh sakapeung sok balangah. Kungsi emak kabita ningali barudak keur ucing-ucingan, bet hayang miluan, keur ngararasakeun kahayang, dengek teh budak nu keur diasuh ceurik. Emak reuwas, budak keur nangkarak, labuh ti geledug kana ubin. Emak gempeur. Gap budak diais, hate ratug. Dunungan emak hariweus-weus nyampeurkeun. Ukur ngeluk tungkul basa dicarekan bebeakan. Rumasa emak nu salah, tapi teuing kunaon, hate emak bet nalangsa. Beuki kolot mah jang, kasedih teh beuki dalit, teu kaopan. Sakapeung mun geus teu kawawa, emak sok ngarasula. Malah kungsi aral, ngarasa hirup ge taya gunana. Hiji poe emak keur leumpang, ngais dagangan. Panas mentrang-mentring. Awak bet asa lungse, tapi sora mah angger kudu harus. Paradeh awug lupis. Keur kitu aya sedan ngagerung tukangeun. Mun seug teu gancang nyisi, tangtu nage dagangan emak kadupak. Can ge leungit kareuwas, nah ari gantawang teh nu nyupiran sedan nyarekan. Ulah malaweung atuh leumpang teh bi, ulah nyer-nyer picilakaeun. Teu majar kumaha, mak teh ngan bisa ngarenghap meruhkeun katugenah.
asa teuing teuing. Manehna nu salah bet mepes keyang ka emak. Padahal manehna mah genah teu kuat teu kieu ngageleuyeung numpak sedan. Bayangkeun kaayaan emak jang. Harita apan emak teh lempang moal beung-berat luut leet kesang. Cangkeng panas balas ngais dagangan. Asa kabina-bina tuluy jang. Manehna mah genah hirup, genah nyarekan. Ari emak ripuh ku butuh, ripuh ku panyarewedan. Emak teh hayang mere kayakinan ka hidep, ulah daek hirup sangsara jang. Ulah nurutan kolot hidep, ulah ripuh mangsana reureuh. Tapi naha bisa. Naha pantes emak miharep hidep kudu jadi jeneng, bari jeung teu dibeklan keur nyiar pangarti. Upami tos ageng ujang mah hoyong janten pilot mak. Ngaratiasa hiber naik kapal, ngaratiasa ngalayang siga Gatot Kaca, siga Superman. Cek hidep basa keur budak. Emak ukur nyerengeh bari ngusapan rambut hidep. Hate mah bet ngangres lantaran pamohalan bisa nedunan kahayang hidep. Atoh emak teh jang lantaran hidep boga cita-cita. Hanjakal cita-cita hidep teh semet wang-wangan. Tangtuna hidep bakal nyalahkeun emak, nyalahkeun bapak. Bongan ukur bisa ngabeayaan semet tamat SD. Mun emak beunghar mah, meureun hidep teh bakal bisa ngahontal cita-cita, bakal bisa hirup jeneng. Kung si bapak hidep ngabeca beurang peuting taya reureuhna. Pokna teh malar boga panghasilan nu leuwih ti sasari teundeuneun. Pang-pangna keur kaperluan sakola hidep. Menang 3 minggu tuluy nambru, gering ripuh. Duit teteundeunan teh tungtungna mah kapake keur ka dokter jeung meuli ubar. Malah teu mahi nepi ka unjam-injem. Eta teh perjuangan bapak hidep jang. Bukti yen bapak teh lain teu hayang ngabayuan sakola hidep nepi ka hidep bisa nyingkahan warisan kasusah. Lain bapak teu hayang ngarobah nasib urang, usaha mah geus dilakonan. Emak ge mindeng nalangsa, mindeng ngarakacak. Inget mangsa hidep keur budak, teu beda ti emak baheula. Sanajan teu diwarah nyiar kipayah, hidep bangun nu surti, bangun nu kakocoran warisan ti kolot urang. Emak ukur unggek, basa hidep boga niat rek dagang koran di parapatan. Emak ngan bisa ngalimba mun ningali hidep balik peuting, ngitung bati. Basa hidep ngapalkeun na amparan samak di caangan lampu reyem-reyem. Hate teh asa tentrem. Baheula emak mah teu nepi ka kitu jang. Puraraah inget kana pangajaran sakola. Tapi basa ningali hidep nangkuban, sare tibra bari ngekeuweuk buku, cipanon emaknya langkrung. Kacipta lungsena hidep jang. Basa langit cedeum, basa hate hieum. Basa guludu ngajelgur ti renghap ka renghap. Emak ngagibrig na amparan samak. Awak panas, titinggalan asa lungleng. Di mana atuh ari hidep jang? Di arep-arep bea karep. Nu indit piraku teu mulang deui. Getih asih piraku teu mulang ka kokocoran. Breh ka sawang. Rek tulus mak. Kamana? Nyiar gawe ke Kalimantan. Jauh-jauh teuing atuh. Tibatan di dieu ripuh, sugan we di ditu mah seueur lelongkrang. Jeung saha? Sareng rencangan. Harita jang, mak teh hayang ngahulag, hayang pok ngomong. Ulah indit jang. Mun taya hidep jeung saha deui mak teh atuh. Naha hidep tega ninggalkeun emak nyorangan. Tapi teu pok. Ras sakur nu kaalaman ku emak, ku kolot emak. Teu weleh ripuh jeung ripuh. Buat teuing tekad hidep indit jauh mentas lautan ka tempat nu can kasabako kolot urang, nyaan lawang caang keur hirup hidep kahareup. Teu wasa rek mega tekad hidep. Ral didoakeun sing hasil. Poe ka poe emak teu weleh nungguan beja ti hidep, teu weleh ditalikung ka hariwang.
Buah-buah hidup teu nepi ka nu dijugjug, kasarung di tengah jalan sabab teu puguh tujuan. Di mana atuh ari hidup jang? Teu beja, teu carita, sataun campleng, taya raratan. Nah hidup teh jeneng atawa kadungsang-dungsang. Nah hidup teh jugala atawa katalang sara. Emak mindeng ngahulang, lir nu gering nangtung ngalang layung. Emak teu kendatna nedak ka mantena. Memeh ninggalkeun ieu dunya, ku hayang parang tepung heula jeung hidup. Ku hayang ngadenge kaayaan hidup, boh dina senangna, boh dina susahna. Geus kolot emak teh jang, gampil katra panyakit, siga ayeuna awak panas tiris, dordar gelap, hujan ngagebret. Boa isukan emak moal bisa dagang deui, moal aya nu ngadenge leuang emak. Paradeh awuk lupis. Boa sakedeung deui emak sare tibra, teu usik malik, teu malirek nu ribut di luar, nu ting jarerit jeung ting gorowok. Banjir! Banjir! Boa emak mah angger peureum, bari jeung hate mah angger ngait kanu eueuh. Nah di mana ari hidup jang? Cag baraya duwi ka dieu dongeng Sunda anu judulna Haleuang Indung karya Edi D. Iskandar. Hatur nuhun kana perhatosanana, Tata dan Mihaja pamit, permios.